sudah dia milik Asmid Family 200.000 Dibayar tunai. bayar tunai. Wah, anjing. Oh, anjing. Da urang mah konten sakahayang we aing mah. Bade nyuci kopi si Sabah nih. Aduh, anjing. Batur mah bogaeun konten ieu patut bah. Anjing tah ieu teh di lapang Ijon Jambi teh Abah. Heeh. Urang jeung si Abah enak keur di lapang Ijon Jambi. Jadi di dieu teh loba nu maeng bal. Tuh di tukang ieu Asmid nya. Asmid nu dihareup Asmid budak. Iya Asmid bapak-bapak. Ieu Asmid purba. Ieu mah Asmid geus purbakala mun Purbakala Abah kan teh asup sok asup di aing kaasup purbakala aing teh di dieu teh. Nah, jadi diinformasikeun ieu ka masyarakat. Oh khususna Kecamatan Batu Jajarnya, umumna Bandung Barat di Bandung Barat ge da loba meureun nya. Loba ya SSB bener. Tadi dia aya SSB nu ngaranna Asmid. Wah prestasina geus loba euy. Asmidna menang wae. Alhamdulillahnya Diadukeun di mana pasti menang minimal juara katilu nyebahnya. Can pernah Asmid mah eleh. Alhamdulillah. Tah ieu tuh tinggali marareng bal lalumpatan. Ngan ai urang mah kunaon cing bung ngiluan lulumpatan bah. Nah, Urang mah jelemana saperluna. Teu diberi tara lari aing mah. cedok Cing aing ada nu beurik aing mah. Urang ada sia mah sakti aja. saperluna aing mah jelemana. Sakti si Senul mah. Hari abana teh ngilo maeng bal, itu babarudak abah. Oh, bieu teh aing teh diajakan kita salin. Oh, kita sali. Mawa bajuna teh. Pan itu dipake ku kiper baju aing oge. Apa kipernya? Tah anak si abah ge. Isuk-isuk diinjem baju anjing bawa we heula ceut teh. Oh, budak abah ge jadi Asmidnya. Oh nya. Sarua, budak urang di Asmid. Budaknya di Asmid sarua. Alhamdulillahnya. Kan budak urang mah karek asup, si abah mah geus budakna geus pro euy, dibawaan ka ditu ka dieu wae nya. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah ngasilkeun duit. Insyaallah ge da moal lila deui ge anak si abah mah asup Persib didoakeun ku urang. Amin. Budak urang ge Ngaleueut teh lah. oh siap sabaraha janten ya. Janten 2,5 juta panan sareng dikocekeun. Jadi anggo ibak kumaha anjing. Anjing channel lo bake. Saeutik nu matak dileutikan teh. Iya, wadana juga Wadah emer naon ge badag euy. Saja. Jadi kieu baraya ya. Jadi di Baraya atuh baraya mah nu guru gemul. Oh nya euy Baraya mah nu pamiarsa. Pamiarsa. Heeh. Pamirsa, jadi di Batu Jajar ieu khususnya di Kecamatan Batu Jajar ieu aya nu namina SSB nyaeta SSB Asmid teh. Ya, jadi asosiasi Ijon Jambi teh Asmid teh. Oh, singkatanna eta. Nya. Karek nyaho urang ge. Mun teu diterangkeun ku si abah aing mah nyaho Asmid teh naon. Asmid ieu salah sahiji sakolahan anu ngabentuk murang kali jadi pemain sepak bola anu pro. Tah eta. Alhamdulillah tos seueur pentolan-pentolan ti Ijon Jambi anu tos janten ayeuna timnas di salah sahijina di U17 sareng U20 membela Indonesia. nya tah Di eta dieu asalna di dieu latihanana kapungkur SSB-na alhamdulillah malahan mah anjeunna oge ayeuna janten pelatih oge di dieu Cabah. namina aduh kela aing teh aing sok poho deui sia nul Ya urang mah biasa mau nanya jebakan. sieu mah anjing nanyakeun teh nu aing poho Udah deui. pasti mah aya we gitu. Aduh kela Pasti mah aya. Budak Bayan. Asmid. Nah, Coach Oh, Bayan Bayan itu anjing aing hadenya make gitu. Iya, kan baik. Jadi Coach Bayan teh salah sajina ieu oge ayeuna nuju naon namina teh lamun ieu teh menuju menuju Pak Kupis. seleksi. Oh, seleksi. Kangge timnas. Mudah-mudahan anjeunna lolos. Sangkanya. Itu teh guruna budak urang. Heuh, guru ieu Guru Coach si Bayan, Endul. guru si Endul. Tah, Coach Bayan oge selain janten guru di sabaraha si Endul teh? U8. U8 Coach Bayan oge ngasuh di U12 sareng 13. Anjeunna janten coach khusus kangge turnamen jenjang pro.
Anjeunna Itu alhamdulillah. sangkanya. Wah, Wah, sangka. budak nama da aduh bager lemah lembut sugan teh. Aya oge Oh. selain coach Bayan teh coach Sony. Coach Sony itu anjeunna oge anu ngasuh ti awal U08 nya 08 lah. Budak saya mah aya anu 5 tahun ge Aya aya. Ti coach 8 coach Sony ieu ngasuh dugikeun ka U13 oge sasarangan sareng coach Bayan. Itu luar biasa anjeunna sareng aya coach-coach nu sanesna deui abi labde namina teh. Aya coach Anu awakna badag aduh aing poho deui eta ngaranna saha nya euy. Coach Mimin. Coach Mimin tah Coach Une. anu luar biasa. Oh head coach-na eta Pak Sustono. Tah eta do bener. Pak Sustono anu ngurus sadaya hal anu aya di ieu di Asmid ieu. Oh, basa eta nu Ya. nawaran kaos ka budak urang cenah. Nya eta kan manajemenna Coach Sustono ieu. Manajemenna, nya. Nya manajemenna. Cenah nanya ieu, "Pabi cenah ari budak geus menang kaos." Entos coach. Nah, aya 2 cenah. Ka urang we atuh coach teh. Dibere eta teh. Dibere geus ieu mah urang curiga geus podcast mah dibere geus coach buku-buku nya teh. Dibere coach itu. Ieu baju nyetakna cenah leuwih budak urang we. Aduh, cita euy. Eta eueuh jangan bos aing teh. Aing ge nul teh boga baju alus nu. Naon artina teh, Bah? Ieu teh merdeka. Udah geus apa-apa geus merdeka belajar atuh. Lulus SMA na ge tahun 63. Geus merdeka si sabah mah. Oke anjing. Oh. Paingan aing batur mah dibagi teh nu lain bacana. Aing mah beren ieu paingan nu. Nya. Goblok. Apa mah lulus kuliah ge tahun 8 hiji sih. Tah, ieu pamirsa tah salos-salosna ieu dipakeureun sim kuring sareng Mang Dul ieu nuju mararaeun sepak bola ieu. Dia bapak-bapak nanya. Nya, Di Asmid mah bapak-bapak oge araktif. aktif Marareng banget ngan si Sendul hungkul nu teu aktif teh jeung urang aing. diajak Sarwana aja. aing urang mah jeung si Aba prinsipna sarua. Teu diberi mau lari aing mah. Aing kajian keneh cicing we. Kajian cicing terus jeung nanaonan parebut bolanya. Mau tah bola aing teh jewang. Kitu aing adem mau bola hiji ewang anu dicarekan aing panah. Ulah mah takkan urang geus moal asup. Matak urang mah teu keukeuh peuteukeuh lamun dinu hal kitu ah bae ngelehan. Duh urang ge ditawaran di WA teh dina grup WA cenah Pak Abi rek ngiringan bola moal yang jadi wasit cek aing teh mun jadi tukang kelebet. Teu aya cenah kudu main bal. Ini urang mah da ambisina hayang jadi tukang kelebet aing mah. Eta teh nya offset-offsetkeun we aing pokona. Udah ngeunah nu kitu mah pan sarua lompat kan. Sarua lompatan ngan teu ka tengah hungkul di sisi sisinya. garis urang mah. Tapi benar sih mah cocok bener. Cocoknya da urang Kedua kedua setan. Jadi wasit lompatan eta urang teh hoream unggul bah lompatan. Pan aing ge kajian keneh muruhan. Mun bisa mah wasit kitu tah lompatan teh maek motor listrik daek urang jadi wasit. Diturkeun make motor listrik gitu. Daek kudu Atuh teh lompatan. main bolana kumaha sih teh mun make motor listrik. Dan main bal mah main bal lompat geus tong dipadulikeun urang mah da urang mah wasit. Talapung we kitu nya. Nya. Center ge bae nya. Urang mah paling rek nyadiakeun kartu beureum 20 siki meureun kartu konengna 2 losi. Anjing ka dieu sia bola. Tah, ieu pamirsa ieu salah sahiji pemain anu jagoan teh anu sok ngalebatkeun wae ieu main bolana ieu. Tah ieu pencetak gol teh ieu pamirsa ieu. Mong bisa nyari awak cenah. Sekolot. Nah gitu ya. Jadi Asmid ieu seueur pisan dul ieu na naon? Namina teh muridna. Punten Abah tong sopan ka abdi mah. Sok hayang balik orang. Umur aing jeung si Abah wau can pernah disopanan. Ngontennya unggul sopan ka aing teh si mah. Ieu mah masih laing we ka aing teh. Jadi loba anu naon anu ngiluan di SSB Asmid ieu. Loba pisan aya kana 1000 leuwih. Ya kurang Dijikeun nya. leuwih sakitu mun dijikeun Da pokona mah. Soalna ti U7 ti umur 7 tahun 7 tahun. sampai di genep tahun malahan mah. 5 tahun ge aya babaturan budak urang aya. Sampaikan ka U12 13 malahan 15 oge aya. U50 ge aya dari tukang. Aya nu tukang 50 tinggal itu. Tah, ieu U50 oge bade turnamen ke insyaallah mingon payun saurna. Ya, ngan aya tia pertandingan Asmid Ya, U40 50 Apal teu mah. pialana ente turnamen U50 ieu. Teu naon. Pialana teh kalajengking. Cocok. Heuh, nu menang cocok kalajengking. Mending eleh atuh aing. Udah cocok kalajengking. Jadi kieu Bah, Kumaha. hari U50 40 50 bapak-bapana Heeh, disayagikeun. Oh, teh disayagikeun. Ambulan bisa ngelopak. Bisa karolot. Bisi kitu barunya. Ada atlet mah umur 30 tahun teh geus kolot tah. Ari ieu mah nya
Karena iya. tuyuhan, Iya. bapak-bapak sesa Jadi, waktu. istilah nama iya tapi halus aktif ya Sakieu ge aya kegiatan teh siga si Abah. aya kahayang teh siga si Senul jeung si Sabah tah nya oh kahayang Ah, bisanya urang udah jalemana filsafat urang. kali tuh tinggal lu di lapang tukangnya ieu udah hareup Aya. bener tah ieu teh tah bere nyaho ieu lapang Ijon Jambi teh di madapan teh arah apaleun sak teh Bisi aya nu rek daftar Asmid, langsung we datang ka naon ngaranna teh lapang Pusdik Pasus nu dihareupnya. nya nu dipayun teh jadinya aya pendaftaran. aya posko taruskeun pendaftaran Asmid Taruskeun ka tempat tentara Pak saya mau daftar Asmid ke insyaallah ku tentara kayak di push up henteu di paling ditajam. Ai sia nanaonan teu make baju cenah urang. oh lamun teu make baju. tah komat deui upami lebat ka Kopassus kedah nganggo Nganggo helm. pami ngangge motor Mun teu di helm cenah uih lamun deui. teu di helm pasti di piarang uih deui Cenah nu uih eta. deui. Pasti Bos eta abi balik. di helm kita balik deui, Bah. Nahan lu Motorna poho. Ai sia nanaonan cenah make helm hungkul. Sana baca beli kumbit motorna mana? Astagfirullahaladzim, Pak. Kakantun cenah di Indomaret cek urang teh. Atuh balik ke lagi. Oh, orang teh bener. untung teu push up oge heuh Untung Pak Kopassus teh orang Sunda dan seserian. Uyuhan Tapi, cenah maneh oleh anak tah, urang cenah. Nul alhamdulillah Pak Komandan nu ayeuna oge ngarojong pisan kan Ngarojong pisan ti zaman Pak Iwan nya. Nuhun, ti zaman Pak Iwan, Pak Iwan alhamdulillah. nu urang Sunda teh. Hatur nuhun Pak Pak para Iwan, komandan para komandan di Pusdik Pusdik Pasusnya. Pasus antos ngarojong kanu istilah nama kegiatan positif. olahraga positif lah kangge Oh, iya kangge masa depan ya oge masa nya depan Pak ieu Kangge mah. masa depan, Masa bola mah berjenjang karir. muhun ayeuna matak tah ayeuna kan Indonesia tos mulai ka dunia nya ayeuna teh nya sepak bolana Insyaallah urang menjelang Piala Dunia. tapi aing teh can nyeuneuh rokon dulu euy Ya seungeut da bunuh nita. Pokok, Unung nyaram bunuh nita ka Abah teh. tak itu ngarokot teh dulu nyeuneuhna teh Yang di lebar ngarokok teh hasupna dipiceun teureui. Wah, nu kamari ge kana kan rompleng. kamu rek komplain ya Oh, nyeuneuh kopi kok lebay gitu si jadi. eta cenah kopi nyeruputna Gitulah pokoknya orang mah non teh tilian ti urang heureuy wae kitu nya bahnya urangnya da kudu mere edukasi, urangnya kudu mempromosikan tah ieu teh salah sahiji bisa jadi wisata bah olahraga oke, teh bener Nul urang mah lamun aya turnamen ibu-ibu mah sok bararot tram bener eta teh kan eta Nul. teh wisata jadi bener keluarga oge jadi ngilu bungahnya ngilu bunga. budakna turnamen mana bararanghakannya bararanghakan Bener, bapana marareng bapana bal marengbal ini cek urangnya loba pisan anggar Nul bagian kukumah baju budak nama bapana we nu anjir eta mah abah tinggali urang sarua gua ngomong geus leuleut tak ngomong anjing usum hujan anjir usum hujan anjir eta leutak dina sapatu anjir aing kuat tadi geplok eta aya sakibik budak kacakelan ku aing jadi kumaha tapi dah keun da perjuangan resep urang eta ge kahayang urang budak asup Asmid teh keun cina aya kagiatan tak kitu pokona mah bisi aya murang kalihna anu resep kanu meng basok mending keneh jalurkeun nya murah nya daftarna di Asmid mah daftarnya sabaraha apa teh aduh aing poho deui nu anyar sabaraha di dinya nu terakhir 3,5 gitu itu salah mah euy heuh jeung baju pan jeung baju hiji tuh eta teh menang geus iuran geus iuran sabulan Geus menang iuran skin sabulan. deker hiji murah pokoknya Skin jamin murah deker. per bulan oge Asmid 80.000 paling murah 80 dibanding SSB nu sanes SSB nu sajeun mah aya nu pikeun ka 3 miliar nya eta teh apa eta teh nya di Real Madrid anjing jauh paingan udah ka geus mari teh jauh anjing di dewe heula lah tuh jauh-jauh teuing pokona mah ye anu darareukeut pokona di anu di wilayah Kabupaten Bandung Barat mah jadi tah ieu SSB teh murah tapi teu Asmid. murahan ya bah kualitasna kualitasna aralus kualitasna euy urang aralus. mah acung jempol pelatihna insyaallah dijamin pelatihna ge aralus bersertifikat ya bah sertifikasi betul sertifikat bersertifikasi tahu eta pelatihna ge lain pelatih ecek-ecek di dieu mah aralus
budak urang nu jeung pelatih nage pelatih sepak bola eta mah lain pelatih lumba-lumba lain Oh, sepak bola dia cuma pelatih orai gitu lain pokona pelatih anu ahli di bidangnya lain nu si didinya kan baheula ge sok main bola baheula cek saya bah cenah Kira tong lain fitnah ya? Cenah si nu cenah baheula sok main bola cenah asa tara urang dipitnah ieu mah oke dipitnah aja berarti fitnah eta nu ngomongkeun ka aing si Nur sok main bola menang jagoan cenah main bal teh jago teu lagi fitnah kitu elehan si eta mah cenah main bolana untung urang nyebut tara nyebutnya terus elehan era aing Era. di hadapan kamera tapi nu aing Beungeut, aing. aing kieu-kieu ge geus aki-aki ge baheula mah jagoan main Yo bola baheula mah ngora abah teh nya. oh baheula mah aing Udah mau kan langsung kolot. pernah ngora aing baheula kieu-kieu ge Oh, tapi iya. nurun ayeuna baheula saya sok ngiperan Bakatnya. nurun ka budak alhamdulillah Budak Nur. ngiperan, bakat. Baheula saya teh nepikeun baheula teh saya boga tim ngaranna Timunding. Ayo. Oh lain. Timunding eta pas geus kandidat urang ngiluan di Timunding. Tim sapi, tim hayam. Baheula mah urang asup di Tim. di FC Cimareme. Oh, FC Cimareme. FC Cimareme. Da baheula aing dilanding boga ngaran Ipung teh gara-gara main bola nih. Oh, jadina Ipung teh Ipung teh baheulana ngapung. Jadi urang mah mun nyiperan teh sok bari ngapung teh mewakna teh nepikeun gawang ge kalewatan aing. Jol inget-inget teh aya di mana we aing teh pas keur main bola teh. Nyonyo Tiang listrik kadang-kadang ketangkalan. Kadang-kadang dina tangkal jame nya. Hade-hadena aing teh. Tapi miminang nama cenah pernah hadenge urang si Abal mun ngiperan jeleng nyonyo na tangkal buah cenah. Heuh eta teh. Bari maukan. Maukan buah we sekalian sakarung teh teh nu. Na tangkal rambutan. Punten Pak Haji baheula mah da teu haja. Jadi Eta di tangkal buah Pak Haji teh. cek paribasanya mah sekali mendayung 2-3 pulau diminum teh. Aing saya liuran imanya. Eh, Buah diinum dul teh. sekali menyelam dua Mengapung meureunna dul lain menyelam pan ngaceng si teh kan nu tatangkalan. Oh, iya. Menyelam mah kan Ieu mah kahanap si teh. paribasana. Oh, Paribasa bahasa Indonesia. Jadi anu abah bari mengbal maok buah teh jadi eta artina teh sekali mendayung 2-3 minum pulau Menyelam. lampaui nyelam. Pokoknya mah kitu we artikeun ku Aing ku- teh. ku araranya artikeun tah. Si mah da tatarucingan lain tatarucingan anjing paparibahasana teh lieur Da aing teh. urang mah tatarucingan jiga nu pinter jiga nu heuda mawa laptop aing mah niron. Aing nepikeun ka lieur tah lamun tatarucingan jeung si ieu. Tatarucingan aing moal beak-beak na YouTube. Salila dina internet loba tatarucingan. Aya di urang. Oh, bener. Nepikeun ka sirah botak si Nul tah. Oh, eta mah dicukure sorangan. Jadi balikeun abah buuk teh. Anjing Nul Geus dia ontrog acan. di onrong ka ditu aing ngadon dicarekan. Kumaha cenah cek tukang cukur. Salah sia atuh cenah. Buat dicukur di aing cenah. Nyahu. Atuh cek aing ge. Aing teh dipikir-pikir. Beres kan bae da jadi deui kege. Ke jadi deui da nyanunya ieu. Euy, kege tong hariwang ari Oh, buuk. benar. Da Yang penting lamun mah, mun buuk eta- teh jadi deui tukang cukur sangsara kabeh. Bener. Indonesia darah rugul Indonesia darah rugul kabehnya. Demoal mungkin ya nyukuran tangkal baruntas demoal anu mayar sih teh. Anu dihareupeun urang keur ngobrol arana itu jelema nu garelo karena naon cenah teh. Kan bae da. Hah? Disebut gelo kuno edan. Bae, urang mah gawena kieu. Batur mah jarang nu bisa Oh, kieu di sabar. jarang nu sia. Ah, batur Batur mah mah. jiga nu heueuh pepedengkreng hareupeun kamera. Ganu nyanyo. Oh, pepedengkreng Padengkreng. Sina ngeplog mah anjing ngadeg-deg nu Pas aya. geus ngeplog anjing kesang Kesang. tiis kesang badag teh geuningan sing Keluar baru rinyang teh leher. geuningan. Bingung rek ngomong naon. Ya. Kitunya. Wah, jarang nu bisa. Betul aja. Betul lah nu eta. Anjing si eta. Anjing bisa. Enak mah kopi. Bisa ya nama nyaan eta mah kopinya. Nyaan Oh kopi. bener. Kemarin mah Ciherang. Ciherang aing rowas ya. Nah, sarua jeung cikopi cai teh rasana sih nu. Ya lah urang pokona mah sekali dewe kurang diinformasikeun nya ke masyarakat khususnya di Batu Jajar, Kecamatan Batu Jajar atau rek di timur Selaco dan sebagainya tadi dia aya Asmid. Nya aya asmi. Ya, cara daftarna tadi si bejaan mata kan tongton nepikeun ka anggeus nya. Oh nya bener. Tah, ye Asmid ieu oge salah sahiji anu non istilahna mah muncul-munculkeun atlet-atlet kangge tim Suratin. Tah. Yo mun butuh yo salah sahijina biasana mereka asup SMA asup SMP sok ditanyakeun sertifikat. Nya. Nah, di dia meunang. Menang.
Bisa. Pokokna mah nu ngilu Asmin mah babari hayang asup ke SMA mana oge. Bener. Prestasina Aya geus puguh. sertifikasi di sertifikatna. Pokokna mah Alhamdulillah budak urang mah geus menang sertifikat jeung medali suratin juara kahiji. babari atuh Di abah. U12 kamari. Kita mah hayang asup Tahun ka kamari. mana oge. Padahal kamari can umur 13 budak teh. Ngan ditarik ku umur 12 alhamdulillah. Budak si abah mah jangkung. Tah ayeuna justru budak mah prasuratin asupna ayeuna nu suratin nu benerna. Jadi dua kali main disuratin. Jadi suratin teh tahapan asup ka PSSI nya Iya. suratin jenjang karir di jenjang karir PSSI. PSSI. Ulah bisa wae asup. Bisa asup ka klubnya. Nya eta tiasa ditarik ka Bisa klub ditarik mana ka klub mana wae. Alo abah oge anu ayeuna umurna tos SMA ayeuna alo abah. Ayeuna ditarik ku Persebaya. Alhamdulillah. Ayeuna tos di Persebaya di di liganya, nya, geus di profesional digaji. Alhamdulillah. Wah, di liga mah insyaallah gajina per Padahal tahun karek SMA nu eta kelas 1 ayeuna teh. Kabayang ge lamun geus kuliah. Nya. Kabayang geus keluar kuliah. Tah matak Asmid ieu bener-bener jenjang karirna luar biasa. Luar biasa. Tanu matak pokona anu resep ka Asmid mun aya rek ditanyakeun sok di ieu weh naros dina kolom komentarnya. Ya, Mang kumaha carana ke urang di bejaan carana. Oke. Pokona mah tong hilap. Naon? Kok hiji deui budak Mang Ulum ge sarua di SSB sia teh. Ngan beda eta mah. Eta mah SSB-na di ditu. Nya. Oh bener. Oh, iya orang kan keur ngomong ke urang mah di Asmid. Asmid urang mah. Oke, itu mah kanggus ieu meureun Geus ieu nya, bisa lah urang abas nu saja. Pokona mah kitu nya. Jadi Asmid ieu memang bilih aya nu tacan apal tah ieu. Asmid teh nu ayana di Pusdiklat Pasus Batu Jajar. Pasus Batu Jajar nya eta nu ayana di Kecamatan Batu Jajar. Nah, gitu pokona namanya. Pokona mah tong hilap we. Mau nonton ieu di-subscribe. Masalah urang lalajonna loba euy. Subscribe kan saeutik euy. Kahayang teh subscribe lah nya. Cing karunya we ka urang. Karunya sieun nya. Pokona mah like, subscribe jeung lonceng dihurungkeun keur informasi-informasi. Nu dihurungkeun lu? Hah? Dicabak we kitu, tong dihurungkeun. Tong dihurungkeun. Tah pokona belah dia tah. Tah anu eta. Tah eta lah pokona mah kitu lah. Pokona urang tepang dewe ke sareng OKB Ribon pokona. Salajeng nanya urang pamit mundur lah Wing 043 jeung ieu Abah Acil teh geuningan. Acil rempag teh ieu nya. Tepang deui jeung ieu salajeng. Salamnya. Mangga. Sampurasun. Sampes.